Saking kesakina ta jelema bisa ngapung. Wala adi, dahsyat ta. Tah, oh di dieu liang teh tah. Tadinya, Naon? eta di dinya liang. Yang ah? Liang eta. Tah, wanto di dinya tah liang belut teh tah di dinya. Tah, kamari belutna di dinya tah gede. Yang belut naon? Naon tay? Aing ngalabuh mah lain di dieu, di ditu, lain di dieu. Iya, aing lain keur ngomongkeun labuh, ngomongkeun belut, wanto. Urang mah lain nyaritakeun labu, belut. Junet, ngomong naon jeung si Utai teh? Ngomong belut? Wanto, tuh cek si Junet oge lain nyaritakeun labuh, tapi belut. Sekurang oge teu kadengeun. Pan urang mah nyaritakeun oge belut. Aing lieur barudak ngomong naon. Mun mah aing lieur. Aing baliklah lieur. Itu juga anu erek murag gitu naon? Itu naon anu murag? Mana ieu teh? Itu naon? Heueuh, itu naon teh? Mana orang sangat dak sangat. Camatana. Edan, ieu helm di mana muragna? Yeuh, ieu di mana? Coba orang pakai ganteng teu. Si Wanto teh hideung ning. Hah? Net, manehna aja dari hideung poek. Naon? Ned, mau bener ngomong jeung Suwanto mah Ned, mending orang balik yuk. Iya cuaca mending dong, gede angin nih. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Oh, Neng tos Uwi. Oh, tos Uwi Neng teh. Nya. Duh, asa capek mak sakola teh. Duh, asa kepikiran wae si Bubun. Kela-kela sahanya babaturan deket si Bubun teh. Oh, si Bubun mah asa deket najeng si Cecep. Coba orang kepoan kasih Cecep. Telepon si Cecep. Nah, ngali apa tuh? ngali kabel orang ya. Kabelnya seberapa meter ya tau? Makin panik. Nah, ngali kabel ya. Kabel opat. Nah, alus aya naon si ayu teh? Tinggal kabel deek ta. Aduh, halo yuk. Sasinari ieu nelpon. Aya naon? Kieu Cep, ari Cecep deket lindung si Bubun.
Kunaon kitu? Lain euy ari ciri-ciri awewe anu dipikaresep ku si Bubun teh nu kumaha? Aya naon nanyakeun si Bubun. Bangun-bangun aya hati kadua leutik. Anto hayang nanya we. Cie, penasarannya.